Ayat 3 rupi doa dina nalika buka puasa. Anu kahiji nyaeta doa anu sok diaos ku sahabat anu jenenganana Abdullah, nyaeta Allahumma inni as'aluka birahmatikallati wasi'at kulla syai'in taghfirli. Anu pihartoseunana nun Gusti abdina ndak ka Gusti ku rahmat Gusti anu cekap pikeun sagala rupi perkara. Mugi Gusti ngahapunten kana dosa abdi. Doa anu kadua nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadua dina nalika buka puasana teh kieu, zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Anu pihartoseunana ilang musnah dahaga sarta lantis urat-urat sarta mugi-mugi ditetepkeun ganjaranana insyaallah. Doa anu katilu nyaeta dina riwayat yen Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok ngaduana teh kieu, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Anu pihartoseunana nun Gusti karena Gusti abdi puasa sareng karena rejeki ti Gusti pamasihan ti Gusti abdi buka. Ieu doa nu tilu teh ternyata ngandung makna jeung tujuan, nyaeta dina doa anu kahiji nyuhunkeun sangkan nya puasa teh jadi taraje kana darajat tatakun, jadi taraje kana darajat tashkurun, jadi taraje kana darajat yarsyudun. Anu moal kahontal lamun ngadua lamukot ku dosa sarka teu aya karep tobat bari moal deui-deui sabab kapok ngalampahkeun laku lampah anu salah jeung pamaksiatan. Makna doa anu kadua nyaeta ngajerit sangkan bulan Ramadan ulah sangkan sakadar lesu hungkul jeung ngahilangkeun lapar, letih lang layeseun, hese capek teu kapake, tapi disuhunkeun oge sangkan puasa teh hayang katampi sarta buahna hoyong kaala, hasilna hoyong kapeti. Makna doa anu katilu nyaeta katingali rasa syukur jeung tumarima sabab dahaga jeung lapar terus disampakeun rejeki ti Allah nu maha hemat. Puasa teh geuningan karena Gusti sarta rejeki anu ditedana oge pamasihan ti Gusti keneh. Tuh geuningan jelas dina doa anu tilu rupi ieu katingali ngalangkang geuningan rasa tatakun nyaeta bakti teh ya, tashkurun nyaeta syukuran teh ya, jeung rasa diri aya dina rusdu atanapi hidayah nyaeta yarsyudun. Masya Allah.